Sampurasun Wadia Balad APE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawaronte jilid kadua bagian anu ka 65 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga APE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawaronte jilid kadua bagian anu ka 65 na. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung tes. Kieu Jalasetra, lamun urang rek menangkeun kujang Siliwangi tangtu eta teh lain hal anu gampang. Dina menangkeunana oge pasti butuh waktu anu lila. Lamun ilaing rek nurunkeun jurus tapak dawang yuta eta oge butuh waktu anu lila. Jadi cek dewek mah jalan hiji-hijina eueuh deui iwal ti ilaing sorangan anu kudu turun Jalasetra pikeun ngancurkeun 12 lapis kalimunan si Siliwangi deuleu Jalasetra. Cek si Banaspati nah ari ilaing Banaspati pan geus dibejaan ku dewek. Cek tadi dewek teh pan moal bisa nyelang hanjat di jero kawah Gunung Tangkuban Parahu ieu deuleu. Moal bisa mun dina maksakeunana oge waruga dewek anu bakal ruksak jeung hancur sia deuleu Banaspati. Temal ki Jalasetra maksud dewek mah kieu deuleu Jalasetra, sabenerna ilaing teu kudu hanjat waruga dina jero kawah. Anu hanjat ngan ukur sukma ilaing we ulah jeung warugana deuleu. Walon si Banaspati terus nya terus engke sukma ilaing kari nyurup ka waruga jalma sejen saperti anu pernah dilakukeun ku ilaing ka si Angirja bapana si Aden Jagatea. Ta mun ieu mah asa karti oge ku dewek euy. Bener oge pamandangan ilaing teh di Banaspati.
aing memang kudu nyurup miraga sukma ka waruga jalma sejen seperti anu pernah dilakukan ku dewek ka waruga si Andir ja. Bener hebat pintar oge geni laing Banaspati. Ceuk Ki Jalasetra mimiti caang pikiranana karek inget kadinya. Nya kitu eueuh deui jalan hiji-hijina iwati kitu deuleu Jalasetra. Keke terus waruga sa anu kudu dianjikan ku Sukma dewek, waruga ilaing atau waruga si Kungkang Wulung? Gagebas ya rek marek ke waruga aing jeung si Kungkang Wulung. Ulah kudu jauh-jauh deuleu sia neangan batur. Tuh si Surya Dinata jalema anu eueuh guna jeung mangpaatna bisa ku ilaing disurupan deuleu. Cek si Banaspati bari ngareret ka Raden Surya anu diukna rada jauh tidinya. Nyaan si laing calakan oge deuleu Banaspati. Kakarak kapikiran ku dewek cara kitu teh euy. Lebeng dewek teh inget kadinya deuleu. Cek Ki Jalasetra. Lamun kitu si Surya tuh meureun kudu diponaran heula ku dewek supaya warugana kosong tuluy disurupan ku ilaing beureun Jalasetra. Sambung si Banaspati. Teu kudu diponaran deuleu. Teu perlu dipaehan heula, teu masalah hirup oge. Justru hirup leuwih alus. Justru leuwih alus nyurup kana waruga jalma anu masih aya nyawaan deuleu tinimbang kalayon. Sabab waruga masih nyawaan moal bakal buruk sanajan dipake lila ku dewek sumurup deuleu. Jelas Ki Jalasetra. Heug lamun kitu maka yang sia sok geura lakukeun deuleu Jalasetra. Pungkas si Banaspati. Sakitu oge cukup jelas. Jalan anu rek disorang nyaeta rek mangpaatkeun waruga Raden Surya Dinata. Ku jalan diraksuk ku Sukmana Ki Jalasetra. Jadi Ki Jalasetra bisa milu turun gunung pikeun ngancurkeun 12 lapisan halimunan ku cara ngagunakeun tapak dawang yuta. Kitu diantarana kadigjayaan ajian Rawarontek. Salianti bisa antipati susah dipateni, Sukmana oge bisa nganjrek, bisa manjing kana waruga mana wae dina waktu lila. Ieu elmu teu beda jauh jeung ajian Sapta Aipan Sona milik si Kungkang Wulung. Sarua eta oge bisa gonta-ganti raga pindah-pindah jasad. Lain sakali dua kali si Kungkang Wulung awakna lebur nalika adu hareupan jeung Prabu Siliwangi. Ngan nya kitu satiap awakna ancur Sukmana pindah kana jasad sejen. Kayaanana jadi beleger deui, rupana oge balik deui jadi nu ancur nama anu kaserang. Ku hal kitu Prabu Siliwangi milih jalan ngurung si Kungkang Wulung ku ajian Watu Wisu. Minimal tengulayaban teuing nembarkeun kaonaran. Awak si Kungkang Wulung saharita jadi batu dina waktu cukup lila. Sahingga nepi ka dibebaskeun ada deui ku si Jalasetra. Ayeuna Ki Jalasetra rek ngagunakeun elmu Rawarontekna anu meh akur kaleuwihanana jeung elmu anu kacangking ku si Kungkang Wulung. Cag urang tinggalkeun kaayaan Ki Jalasetra, si Banaspati jeung si Kungkang Wulung. Ayeuna urang caturkeun deui kaayaan Andewi Saparakanca. Harita maranehna karek sapeuting nganjrek di imahna Ki Kanta salaku pupuh lembur. Untungna nu boga imah legawa tur narima tanpa pamrih. Malah Ki Kanta milu sibuk ubar aber neangan ubar malahan mah nepi ka ngangkir tabib tukang nambaan. Nalika waktu pecat sawed Andewi naik bubu jelantik nyigin-gin
Ki Kanta selaku pribumi. Kasampak harita keur dariuk di bale-bale, aruplek ngawarangkong di selangkung ngahanca opieun, cau Ambon, peuyeum ketan, goreng ulen, kulub hui, kulub ganyong, jeung kulub sampe. Di sela-sela obrolan katempo harita Andewi ngareret, laju cumarita ka Ki Kanta. Sakali deui abdi kalih nu sanes nganuhunkeun pisan ka Ki Punduh Kanta. Wireh tos kersa ngangken malah ngiri ngabantosan itu sareng ieuna. Tangtos Ki Punduh katut warga nu sanes jadi ngiring rariweuh. Soal eta abdi saja nyuhunkeun dihapunten anu sageng-agengna Ki Punduh. Cek Andewi rangku hormat ka Ki Kanta selaku pupuh eta lembur. Teu nanaon nih Mas, teu nanaon. Soal tulung tinulungan eta tos janten kapatutan pikeun urang jeung papadana. Sanaos nih Mas sareng nu sanes golongan insan kajawaraan. Pikeun kami mah rakyat biasa, teu jadi masalah. Rek golongan jawara, golongan gegeden, golongan ningrat, golongan cacak kuricakan. Lamun zagirana meryogikeun bantosan mah tetep kada ditulungan, gitu da Nyimas. Walon Ki Kanta males rengkuh. Hatur nuhun Ki. Anu utamina abdi nadasi hapunten. Boh bilih kasumpingan abdi sadaya ka dieu. Parantos ngarepotkeun Ki Kanta sareng warga Pilemburan. Sambung Andewi. Teu nanaon nih Mas. Abdi sareng warga lembur nu sanes tangtos ngamaklum. Soal repot mah tos biasa ngarana hirup. Walon Ki Kanta. Nya muhun sakali deui hatur nuhun Ki. Muhun nih Mas, muhun. Red geus kitu mah Andewi laju ngareret kana ibu Bujelantik pok nyarita. Nyai, naku naonnya Kang Bajing Sudraji can ngurunjung wae nyusul urang. Duka atuh nih Mas. Jigana Panglima Bajing aya halangan panginten di jalanan nih Mas. Temalnya ibu. Duh, padahal abdi ngandalkeun pisan ka Kakang Bajing. Abdi teh hoyong pisan Kakang Bajing tiasa nyarengan lumampah urang nuju ka patilasan Prabu Siliwangi. Jigana pami disarengan ku Kakang Bajing mah urang sarerea teh moal kapayahan teuing dina enggone nyang hareupan halangan harungan naon bae oge na Ibu. Cek Andewi. Tenang nih Mas, tenang. Panglima Bajing tangtos nyusul ka urang. Sanaos aya halangan di jalan, anjeunna pasti bakal tiasa ngarengsekeunana nih Mas Andewi. Walona ibu yakin lamun Bajing Sudraji sakedeung di oge bakal nyusul datang kadinya. Red laju Andewi ngareret ka Nyi Gin-Gin. Kumaha kaayaan salira ayeuna Nyi Gin-Gin? Na masih anu karaos? Ku ayeuna mah rada sakinten nih Mas Andewi. Racun anu nyaliara oge terus kasinglar sadayana. Walon Nyi Gin-Gin jelasna satu tas ngadu ilmu pamungkas lawan dua jawara. Nyi Gin-Gin tepetot kabeunangan ku racun si jawara ngoratea. Atuh harita obrolan dituluikeun kana bahasan kajadian tarung kamari. Sakumaha nu kasaksian masing-masing yang hareupan lawan-lawan tanggoh tur karuat. Nyi Gin-Gin nyaritakeun basa puncakna ngalawan dua jawara nyaeta Ki Bongkok jeung jawara ngolah ahli racun. Manehna kapaksa daek teu daek ngaluarkeun jurus tapak suci tahap akhir. Sok sanajan manehna oge ngajungkal kaayaan jadi saimbang, taya nu eleh taya nu meunang. Beres Nyi Gin-Gin guara carita,
disambung ku Nyai Bubu. Manehna ngajelaskeun kayaan tarung ngalawan Ki Mangun Cipto. Sabenerna ilmu kakuatan 7 genderewo harita geus eleh kaleled ku ajian Serat Patanjala. Nyai Bubu sempat ngajengkang utah getih heula. Untungna Nyai Bubu cepet hudang tuluy ngawatek ajian Ronggo Bawuk Pakujiwo. Ku ilmu eta mah kakarak ajian Serat Patanjala eleh. Ki Mangun Cipto jengker ngajampana jadi bugang, sedangkan jiwana dipaku dibawa ke alam lembut ku si Bawuk Pakujiwo. Di akhir guaran caritaan, Nyai Bubu tumanya ka Andewi. Punten bade tumaros. Anu nyieun abdi heran. Nyaeta ku tiwasna Nyi Sampir, Nimas. Pan jelas-jelas Nimas teh tos dipasikeun bakal peeleheun anu kareret ku abdi mah. Tapi geuning kanyataanna jadi dibalik. Ngadon Nyi Sampir anu malik bobor karahayuan. Sabenerna jenis serangan naon anu geus dilakukeun ku Nimas ka Nyi Sampir dugi ka ajalna. Jujur, ku abdi mah teu acan kahartos Nimas. Cek Nyai Bubu. Memeh ngawalon, Andewi imut ngagelenyuh heula. Geus kitu pok nyarita. Nu dilakukeun ku abdi nyaeta abdi ngawatek pedang 4 kali 5 pancer Nyai Bubu. Kumaha? Pedang 4 kali 5 pancer? Nyai Bubu jeung Nyi Gingin kararung heran sabab karek ngadenge kana jurus Andewi. Padahal Nyi Gingin teh masih kene murid ti sobatna Laraspati. Nya, pedang 4 kali 5 pancer mangrupakeun gerbang bubuka tina jurus pedang bayangan sukma. Ieu jurus mangrupakeun jurus simpenan atanapi jurus Rusia anu kacangking ku Nyi Guru Laraspati. Kitunya. Cikan manawi tiasa dijelaskeun langkung jentra Nimas soal jurus eta pedang 4 kali 5 pancer sareng jurus pedang bayangan sukmana, kuring jadi penasaran Nimas. Kieu Nyi Jelantik. Pedang 4 kali 5 pancer mangrupakeun sajenis pedang gaib kabentuk tina sadulur 4. Panginten Nyai oge apal soal sadulur 4 mah? Cek Andewi. Soal eta kula apal Nimas. Mun teu salah dina ajaran kejawen aya anu disebut sadulur 4 kali 5 pancer. Maksud sadulur 4 nyaeta setiap jabang bayi anu dilahirkeun ke alam dunia eta teh dibarengan ku 4 hal. Nyaeta getih, ari-ari, tuluy cai tuba, sarang puseur. Tah 4 hal eta anu bareng kaluar tina kandungan lan jabang bayi Nyi Mas Andewi. Walau Nyai Bubu ringkes tur padat. Tah leres kitu Nyai Bubu. Sadulur 4 kali 5 si jabang bayi. Sedulur 4 atawa dulur anu 4 eta sajatina terus nyarengan urang salila rumingkang di alam pawenangan. Sadulur 4 memang teu hirup tapi kabeh oge hurip. Salawasna ngadamping urang. Jadi kasimpulanana jurus pedang 4 kali 5 pancer kabentuk tina hal anu bieu. Basa kamari abdi ngalawan Nyi Sampir. Abdi secara pribadi memang dijieun ripuh. Manehna salianti boga ilmu werejit ditambah boga ilmu malih warni. Ilmu jirim ciciptaanana. Setiap serangan pedang kilat maya kena kana waruga Nyi Sampir. Nyi Sampirna teu binasa. Anu kakeunaan ku kilat maya ngan ukur jirim ciciptaan Nyi Sampirna wungkul. Sabab eta jirim ciciptaan Nyi Sampir tuluy ngabentengan kana waruga Nyi Sampir.
Tak kumargi kitu. Kunaon kamari nyi sampir akhirna bobor karahayuan. Kumargi pedang papat kalima pancer bakal nyerang langsung karena si jabang bayi nyi sampir. Mual ngalak karena jirim ciciptaanana. Kitu tah Nai Bubu. Kitunya. Kahartos atuh pami kitu mah. Hebat oge eta jurus pedang Nimas teh nya. Cek Nai Bubu. Sakitu mah teu acan kasebat hebat Nai Bubu. Kumargi anu langkung hebat deui dina ngulinkeun eta jurus. Anu leuwih hebat deui. Nah sakitu nu leuwih hebat tibatan Nimas. Nyaeta Nyi Guru Laraspati nyalira. Sadayana ilmu pedang boh kilat maya, boh pedang bayangan sukma, dina cangkingan anjeuna tangtos tos muncak sampurna. Saketika urang guar carita saleresna abdi teh kantos patelak sareng Nyi Guru nyalira. Hah? Nimas Andewi kantos patelak sareng Laraspati? Maksudna kumaha? Tanya Nai Bubu kaget. Mohon kuring pernah adu jajaten jeung Nyi Laraspati. Nah bisa kitu eta teh Andewi. Sanesna Nyi Laraspati teh tos ngantunkeun cukup lami nih Mas. Memang kajadianana harita teh basakeun aya huru-hara anu ditebarkeun ku Ki Jalasetra. Nyi Guru Laraspati dihudangkeun deui tina kuburna ku si Jalasetra. Cindekna Nyi Guru Laraspati hirup deui sanaos teu sareng sukman anu asli. Mung ari jurus pedang nama masih tetep teu ngirangan saeutik-eutik acan. Harita abdi ngahuruk Nyi Guru Laraspati teh disarengan ku bojona Denjaka nyaeta Nimas Nilam Kinasih. Abdi dua antoh-tohan nyereg jeung nyerang ka Nyi Guru Laraspati. Nalika parang dartarung abdi kaget, bener-bener kaget ningal jurus pedang Nyi Guru Laraspati. Bener-bener hebat matak paur kanu nyang hareupanana. Ayunan pedang Nyi Guru banding kacepetan cahaya geus lain banding kilat deui. Abdi sareng Nilam Kinasih kateteran samalah kaboboran untung teu nepi ka ngalayang jiwa oge. Paminingal cara Nyi Guru Laraspati ngulinkeun pedangna teras dibandingkeun sareng abdi sanaos sadaya elmuna tos kasungsi ku abdi tetep masih can satahap. Abdi can tiasa mapakan kana kacepetan ayunan pedang Nyi Guru Laraspati. Oh, berarti Laraspati teh kantos dihudangkeun deui nya ku Ki Jalasetra. Tanya Nai Bubu hayang mastikeun. Mohon Nai Bubu. Nyi Guru Laraspati dihudangkeun deui ku elmu rawa rontekna Ki Jalasetra. Paingan atuh ari Ki Jalasetra anu ngalakukeunana mah. Sabab eta jalma geus jadi ulon-ulon kajahatan ti sababaraha generasi. Ki Jalasetra geus jadi biang kajahatan ti zaman Prabu Siliwangi mula. Cek Nai Bubu. Nyaeta kitu pisan Nai Bubu. Ki Jalasetra memang 11-12 jeung Ki Argadana amuk marugul. Teras anu tiasa meruhkeun mayit hirupna Nyi Laraspati harita kusaha nih Mas? Tanya Nai Bubu panasaran. Nya teu aya deui anu sanggem nyang hareupanana iwal ti ku putrana nyalira nyaeta Denjaka sareng ku alona nyatana Kakang Bajing Sudraji. Dari ku abdi sareng ku Nilam Kinasih mah kala pihak abdi anu kateteran. Padahal harita teh Nilam Kinasih geus ngaluarkeun kidung buhun pupuh kuncung caladrina tetep teu mampu ngayonan ajian nirmaya jeritan pedang sukma jurus pamungkasna Andewi. Oh, kitunya.
Pantes atumun kitu mah ngaran Laraspati teh kasohor kamana-mana. Tayohna ilmu pedangna papak digdaya. Mung saurna cenah ieu mah anu jadi musuh utamana teh nyaeta si Dewa Pedang Jalakumpai cenah Nimas Andewi. Cek Nyai Bubu. Mohon leres Nyai Bubu. Musuh utami Nyi Guru eueuh deui anu sababad satanding iwalti si Dewa Pedang Jalakumpai ti Tatarowetan. Tah jadi asa kaemutan Nimas. Kiwari murid si Dewa Pedang nyaeta Rubaya Lembulawe oge ngiring kana saembara Sunda Makalangan eta teh Nimas. Abdi yakin kiwari si Rubaya Lembulawe masih nguber-nguber Nimas jiga nama hayang mamalaskeun pati ku pedah si Jalakumpai binasa ku Laraspati. Cek Nyai Bubu, bubuhan apal jeung sempet sariungan babadamian di Maraden Surya jeung si Lembulawe teh jadi apal. Soal eta abdi tos apal Nyai Bubu. Mung hapunten we Iman Nimas. Sanes berarti abdi nganggap enteng karena kemampuan selera Nimas. Mung abdi sakadar ngemutan ieu mah. Kade Nimas kadah iatna tur waspada. Di mana engke lamun patalak sareng si Rubaya Lembulawe. Sabab upami kajantena Nimas tarung sareng si Rubaya, abdi pribadi teu tiasa nangtukeun sanu bakal menang sanu bakal eleh. Sabab nu katawis ku diri abdi si Rubaya Lembulawe geus tutug sampurna nyungsi ilmu-ilmu guruna. Cek Nyai Bubu seeutik mepelingan ka Andewi. Nuhun Nyai Bubu. Soal eta abdi tos nimbang-nimbang. Kemampuan Rubaya Lembulawe pastina moal jauh beda jeung kemampuan guruna. Tandes Andewi. Nya upami abdi bade jujur mah. Abdi miharep Nimas Andewi ulah waka papendak sareng Rubaya Lembulawe. Keun wae Nyai Bubu. Pami kula dikeresakeun kudu tarung sareng murid Dewa Pedang teu nanaon. Kula moal mundur tetep bakal nyang hareupan. Nya nu penting Nimas sing ati-ati, sing pinuh perhitungan di mana engke tarung jeung Rubaya Lembulawe Nimas. Mohon hatur nuhun kana pepelingna Nyai Bubu. Walon Andewi. Cacap Andewi nyarita kitu kadenge di luar imah sora gedebrag-gedebrug jiga sora kaributan jeung sora-sora anu lalumpatan jalmarea. Atuh obrolan Andewi kapugag kaalihkeun perhatian. Nalika ditenjo ka hareup imah bre katingali sabaraha urang warga Pilemburan keur barirat lalumpatan paciun. Aya salah saurang mulubus asup ka jero imah Ki Kanta tuluy mere laporan ka Ki Kanta salaku punduh pupuh eta lembur. Oh Ki punduh, balai gede Ki, balai gede. Balai naon Zarja, balai naon? Aya naon? Eta aya saudara ribut gitu aya naon ieu teh Zarja? Ceuk Ki Kanta bari ngajengkat nangtung nyampeurkeun ka Ki Sarja anu karek asup. Itu aya puluhan jawara ngajora gaya lembur Ki bari aredan. Cek si Sarja. Nu bener deuleu Sarja. Leres Ki, leres tuh tinggal gua di bewetan Ki. Tuh di wates lembur keur aredan. Da memangnya di wates lembur geus kasampak. Saabrulan jawara keur ngageredig bari teu waleh hohoak matak sawan kaoro. Di antara para jawara anu ngabrul aya Ki Walang Tapa, Ki Rai Getih jeung Ki Tengku Raja Pasai. Tapi nalika Ki Kanta keur ningali ka wates lembur, atuh ari ujug-ujug eueuh
waktos kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.